tadi nama mau curhat ya, mau curhat kertegerna awak kita ngalkolot banyak biasa. Tapi pas berjalan-jalan ke Tugu Balai Enah iya panghijeng tilu duda iya, kahiji duren duda keren, kadua dukuh duda kasep mampu, katilu durian iya duda beunghar pisan. Nyari curhatkan weh ku cerita di dapurnya. Kieu caritana ieu curhat duda di dapur Cek Imas. Duda semakin mempesona, duda ku tergila-gila amu cuynya duda nu kasep laraina, duda memang banyak yang suka. Duda gagah perkasa, duda sapertos Arjuna, duda nu beunghar hartana, duda diri cecet teh tergoda. Duda begitu mempesona, duren duda keren paten, duku duda kasep mampu, durian duda beunghar pisan. Oh duda bidaman para wanita, oh duda nu gagah ageng etana. Kade ulah salah ieu, ageng etana ieu lain ageng indung suku na, tapi loba ageng rezekina tah eta anu dipentak ku ceuceu teh nya. Lajeng deui yu duda semakin mempesona, duda ku tergila-gila, duda nu kasep laraina, duda banyak yang suka. Duda nu gagah perkasa, duda nu jiga Arjuna, duda nu loba hartana, ku duda diri cecet teh tergoda. Duda begitu mempesona, duren duda keren paten, dukuh duda kasep mampu, durian duda beunghar pisan. Oh duda idaman para wanita, wanoja randa kudu dama ieu nya. Oh duda nu gagah perkasa ieu ageng etana. Ageng rezekina nya. Duda nu gagah perkasa, duda sapertos Arjuna, duda nu loba hartana, ku duda diri cecet teh tergoda. Duda begitu mempesona, duren duda keren paten, dukuh duda kasep mampu, durian duda beunghar pisan. Duda begitu mempesona, duren duda keren paten, dukuh duda kasep mampu, durian duda beunghar pisan. Oh duda idaman para wanita, wanoja jeung randa kabeh. Oh duda nu gagah ageng etana. Nya kitu teh ieu kudu dama lebih ka tergila-gila ceuceu. Tadi nama mau dicurhatkeun ku ceuceu teh ieu tapi da kumaha panggih jeung tilu dudanya.
ulah poho ieu di like, di komen, di subscribe ya channel Cece. Ih, ku temang-temang ku karya-karya curhat di dapur salajengna nya. Yuk dadah, yuk bye-bye. Au au. Duda.